Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita rundayan malati wanci janari. Ayeuna bagian anu ka 20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng rundayan malati wanci janari bagian anu ka 20 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung pes. Dirga ari hidup salila ieu sok usahakanna naon? Tanya Pak Wilen malapah gedang. Kawit nama abi teh usahakanna bengkel sareng icalan motor turus suku cadang napa. Nanging kaleresan tos aya kana 5 sasina usaha abdi teh nuju sepi. Malahan tiasa disebatkeun tutup marginya kitu nuju seueur dodoja geuning Pak. Temaljang direga singket kalawan teu nyaritakeun nu saujratna. Oh, nyakeun wae adatna ngaran usaha mah da tara lancar salawaasna atuh. Sok keukeuh aya we halangan harungan jeung gogodana teh. Selain ti eta ieu teh bapa ngahaja bangna maluruh hidup ka dieu teh kulantaran kahiji bapa teh asa gede dosa dumeh bareto geus mecat hidup teu pupugu. Jujur bapa mah diharita oge bapa rumasa geus nyieun kasalahan anu teu saguduna. Tah dubasarkan hal eta bapa teh tuluy maluruh hidup nepi ka akhirna dituduhkeun ku si Eni di dieu hidup cicing teh. Atuh nu kaduana ari perluna mah bapa teh rek nita hidup pikeun ngurus perusahaan bapa. Kulantaran bapa ayeuna asa geus jayang pangsiun. Bapa percaya hidup pasti bakal bisa mimpin perusahaan bapa. Kitu ceuk Pak Wilen ngedalkeun pamaksudana.
Kanyataan eta tangtuna mangrupakeun hiji pitulung pikeun Jang Dirga kulantaran dirina keur aya dina mangsa kasusahan, kari-kari ayeuna aya jalma nu rek nulungan. Alhamdulillah, hatur nuhun sateu acana oge Pak, rehna abdi tos dipaparin kapercantenan. Insyaallah abdi bade ngupayakeun sakamampuan diri supados sadayana saluyu sareng harapan Bapa. Nya syukur aduh ari kitu mah. Berarti hidup deh sadia berenanya pikeun ngurus perusahaan Bapak. Bapak ngarasa regreg. Seug timiti isuk mah geura olah deui cara bareto. Bapak sagembleng nak mercayakeun ka ieu. Anggap we perusahaan eta teh perusahaan sorangan, pikeun fasilitas nama pake we nu aya. Da mobil tinggal make, imah tinggal nyicingan ieu. Muhun mangga hatur nuhun Pak. Walon Jang Dirga. Nya ga sakitu heula beunanya. Gampang lah isukan urang ngobrol deui nu sejenna mah di kantor. Siap-siap we isuk dijemput ku supir ka dieu. Pungkas Pak Wilen. Muhun mangga siap Pak. Ucap Jang Dirga bari manggut. Saterusna sanggeus sapuk kitu mah Pak Wilen amitan bari tuluy balik deui jeung supirna. Sainditna Pak Wilen, Jang Dirga buru-buru nyamperkeun pamajikanana anu keur ngarutan baju daster. Kalawan bari jeung imut ngan rageyeung weh Neng Ririn dipangku. Atuh puguh we nu dipangkuna jadi gugurubugan kaget. Ih, akang aya naon ieu? Sok teu pupuguh kieu, engke atuh siang keneh Kang. Cek Neng Ririn, panyangkana salakina rek menta jatah pikeun ngolotkeun. Ih, sanes eta maksud akang maneng. Tapi rek ngawartosan yen timiti isuk akang dipercaya mimpin deui perusahaan Pak Wilen. Oh, alhamdulillah atuh Kang, aya rezeki urang sarerea. Abdi babaran teh moal bingung teuing milari kangge biayana panginten. Nya, akang oge ngarasa ngemplong hate ieu teh Neng. Kitu cek Jang Dirga harita. Para wargi sadayana caturkeun poe isukna sakumaha nu geus dijangjikeun ku Pak Wilen. Jang Dirga dijemput ku saurang supir kalawan dirojong ku pangdua tinu jadi pamajikanna. Maka timiti poe eta Jang Dirga mimpin deui perusahaan Wilen Bangun Santosa. Ti poe ka poe, minggu ka minggu, nepi ka geus aya kana 2 bulan, perusahaan anu dipimpin ku Jang Dirga maju pesat. Proyek-proyek gelede parebut pada hayang kerjasama jeung Jang Dirga. Nepi ka proyek motor lokal anu geus lila katunda oge, aya datang deui ngajukeun proposal kongsi usaha. Bedana ayeuna mah direktur utamana dicekel langsung ku nu boga merek motorna nyaeta Mr. Songhek urang Cina. Beja ngeunaan hal eta tereh pisan sumebar jeung nerekabna. Nepi ka akhirna tepi oge kana ceulina Pak Hendra. Danget harita Pak Hendra nu keur aya di jero rohangan pribadina. Budina jamotrot bakatut haseum bari kukulutus. Bangsat urang ajar. Kunaon nepi ka jadi kieu? Sial si Mr. Songhek geus kumaha wani ngakhianat ka aing. Deulekeun sia ku sia Dirga. Salila aing masih keneh hirup, dijamin hirup sia moal tenang deuleu. Awas ya dagoan sia ka balukarna deuleu. Kitu gerentesna Pak Hendra. Singkatna carita, 3 poe ti harita nalika Jang Dirga keur aya di jero rohangan gawena. Kring kring kring. Telepon dina mejana disada.
Jang Dirga tuluy cengkat pikeun ngangkat telepon. Halo, sareng saya? Tanya Jang Dirga. Pak Surya, wakil direktur PT Motor Lokal. Oh, Pak Surya. Bade aya pikeun naon manawi, Pak? Maaf Pak, saya mau kasih beja duka. Beja duka? Kabar naon, Pak? Mr. Songhek meninggal di ruang kerjanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah iraha, Pak? Ceuk Jang Dirga manis setengah luncat tina tempat diukna saking ku kagetna. Naon panyebabna, Pak? Sambungna Jang Dirga. Kanggo samentawis diperkirakeun serangan jantung. Tapi kanggo hasil finalna ngantosan hasil autopsi. Temal Pak Surya dina telepon. Sedangkeun harita Jang Dirga sanggeus ngadenge kitu laju diuk semu leuleus. Beuh, cilaka lamun kitu berarti aya nu nyusup ka jero perusahaan Mr. Songhek. Boa-boa aya operasi intelijen pikeun ngagagalkeun rencana kerja sama aing. Aing yakin Mr. Songhek paehna teu wajar. Aing kudu gancang bertindak sarta nyusun rencana pikeun ngabongkarna. Sabab ieu pasti aya pakuat pakait jeung motor si maotna si Yeni. Ieu waktuna kusabab lamun diengkekeun deui bisi malah ngaruksak usaha aing. Kitu ceuk Jang Dirga ngagerendengna. Saterusna poe eta keneh Jang Dirga nyusun rencana jeung Pawilen. Dina rencanana Jang Dirga mutuskeun moal ngagunakeun jasa Intel. Tapi dirina rek nyamur sarta ngarobah panampilanana. Nu tadina eueuh godegan rek make godeg sarta kumis palsu demi bisa nyusup ka jero perusahaan Mr. Songhek supaya bisa ngabongkar dalang utama serta dalang anu geus ngabunuh Pa Songhek. Dina pada eta Pawilen kadenge cumarita. Poma Dirga sing iadna ulah nepi ka panyamuran hidup katohian. Sabab balukarna bakal bahaya pikeun kasalamatan hidup jeung keluarga. Muhun Pak, abdi ngartos. Kumargi upami abdi teu kieu kapayuna perusahaan urang oge bakal kaancam. Atuh kalih teh eta abdi gaduh kayakinan ieu sadaya aya hubunganana sareng kasus maotna Neng Yeni. Kusabab setiap jalmi anu caket sareng abdi pasti cilaka, malah dugi ka leungit nyawana. Kitu eusi paguneman rahasia antara Jang Dirga jeung Pawilen. Satuluyna sarengsena babadamian eta Jang Dirga laju balik heula pikeun ngabejaan Neng Ririn ngeunaan rencanana. Sanggeus disatujuan ku pamajikanana demi kasalamatanana. Harita Neng Ririn kapaksa titira heula ka indung bapana di Jakarta. Sapoe ti harita hasil otopsi Mr. Songhek kaluar. Pihak berwajib jeung tim forensik ngaluarkeun bewara yen Mr. Songhek maotna alatan dina awakna aya racunan. Dumasar kana eta beja Jang Dirga beuki ngarasa yakin yen Mr. Songhek aya anu maehan. Maka timiti poe eta Jang Dirga ngamimitian panyamuranana. Jang Dirga kiwari ngarobah ngarana jadi Raka. Manehna nyamur jadi pagawai anyar di gudang logistik. Dangdananana basajan, make kaos butut, sepatu heubeul, buuk gondrong, kumis serta godeg cukup kandel. Dina waktu sababaraha poe Raka geus apal kana kebiasaan pagawe.
timiti anu sok lembur sanajan eueuh gawe. Malah diantarana sok aya nu asup karohangan arsip anu pararenting. Sakabeh eta kajadian Kujang Raka dicatat dina buku leutik anu diselapkeun dina saku. Dina hiji peuting nalika Jang Raka rek mulang, panonna nenjo mobil hideung eureun di tukangeun gedong kantor. Di jero mobil jerut turun manajer operasional dibarengan ku kapala keamanan perusahaan. Padahal sakanyaho Jang Raka rohangan arsip anu didatangan ku maranehna geus dipasang garis panyegelan pikeun kapentingan panalungtikan. Dangat harita Jang Raka ngahaja nitenan ti kajauhan. Sabab lamun teu kitu bisa-bisa manehna katohian. Dirina sadar lamun salah lengkah saeutik oge panyambarana pasti bakal kabongkar. Dina poe isukna Jang Raka ngadenge beja sabaraha dokumen penting leungit ti rohangan arsip. Kajadian eta tangtuna pikeun Jang Raka teu ngarasa aneh. Dina jero hatena ngagerentes. Berarti aya anu mimiti panik jeung soak. Kilang kitu Jang Raka can bisa ngalakukeun naon sabab can aya bukti. Tapi sahanteuna manehna mimiti bisa narik benang beureumna. Yen maotna Mr. Songhek aya sangkut pautna jeung jalma-jalma nu boga kakawasaan di jero perusahaan. Harita Jang Raka muka buku catatanana. Didinya ngajajar ngaran sabaraha jabat. Aing yakin moal aya kajahatan nu sampurna. Pasti awal akhir bakal kaboleker. Gancangna carita caturkeun dina poe isukna kaayaan di kantor PT Motor Lokal Muweuh Tegang. Tiap pagawe siga silih curiga. Pon kitu deui obrolan di kantin teu jauh beda. Tejauh tina carita ngeunaan maotna sang direktur utama. Harita Jang Dirga anu masih nyamur jadi pagawai gudang sarta ngarobah ngaran jadi Raka keur tonggoy gawe bari nitenan unggal gurak-gerik jalma di eta perusahaan. Waktu eta Jang Dirga keur antang nyusun barang di gudang nalika aya saurang lalaki kolot Mang Ujang nu katelahna. Patugas kebersihan anu geus aya kana 20 tauna gawe di eta tempat. Mang Ujang ngadeuketan Jang Raka bari ningali kakenca katuhu. Jang, bisa ngobrol dulu sageudeung Jang. Cek Mang Ujang alon. Sameme ngajawab, Jang Dirga alias Raka neuteub sakedeung. Satulina unggek tuluy pindah ka tukangeun gudang anu sepi. Bade nyareos naon Mang? Tanya Jang Dirga semu ngaharewos. Mamang aya carita keunit. Tapi poma ulah nepi ka batur arapaleunnya. Cukup Rusia ieu urang dua anu nyaho. Siap Mang, sing percanten. Abdi janji moal ngucah ngaceh ka sasaha. Peuting harita sameme Mr. Songhek maot. Mamang nenjo aya 4 jalma asup ka lantai 5. Padahal waktu eta di kantor geus teu aya sasaha. 5 urang? Saha wae Mang? Tanya Jang Dirga. Sementara Mang Ujang narik napas heula semu tegang. Ari musyawarehna mah mamang teu nyaho. Tapi salah seurangna aya nu make batu ali gede warna beureum. Ngadenge kitu Jang Dirga seuri leutik. Sabab ti saprak dirina nyamur. Sakanyahona nu sok make batu ali gede warna beureum mah iwal ti manajer operasional nyaeta Pak Dimas.
Sabot keur kitu nalika Jang Dirga rek nanya deui, sapeker di gudang ngaradak disada. Paujang, bagian kebersihan dipanggil ke kantor, mangga diantos. Kitu cek eta sorana sapeker. Ngadengi kitu Mang Ujang ret ngararet ka Jang Dirga. Raka, mamang digeroan. Cik Mang Ujang beungeutna ka ciri dumadakan rubah jadi tegang. Nya Mang, teu naon. Walon Jang Dirga. Saterusna danget eta keneh Mang Ujang buru-buru ninggalkeun gudang. Saenggeus kajadian eta, sorena aya beja yen Mang Ujang ngundurkeun diri ti perusahaan. Kanyataan eta tangtuna pikeun Jang Dirga nimbulkeun tanda tanya. Peutingna di kamar kontrakan Jang Dirga mukaan deui catatan leutikna. Dina hatena ngagarentes, sigana Mang Ujang geus mimiti aya nu ngawaskeun. Aing curiga waktu tadi keur ngobrol di gudang aya jalema nu nalingakeun ka aing jeung ka Mang Ujang. Isukna nalika Jang Dirga rek mangkat digawe, dina jok motorna manehna nempo aya amplop bodas. Maka teu talangke deui amplop teh laju dibuka sarta eusina dibaca anu unina kieu. Lamun hayang salamet, ulah rek coba-coba macem-macem deuleu. Menang sawatara waktu saenggeus maca eusi surat, Jang Dirga ukur cicing. Tapi sok sanajan kitu teu ngajadikeun dirina galideur. Samalah mah pikeun dirina beuki ngarasa yakin yen aya pihak anu miti ngarasa kaganggu. Jang Dirga mencrong ke arah gedong PT Motor Lokal. Dina hatena manehna boga kayakinan yen di kantor eta kungsi aya nu ngarancanakeun pikeun nyingkirkeun Mr. Songhek. Satuluyna saenggeus kitu mah Jang Dirga laju indit dina motorna rek ngajugjug ka tempat gawena. Poe eta Jang Dirga ngahaja lembur. Kabeneran peuting harita hujan meningal gebret gedenaker. Sedangkan di jero gudang mimiti sepi. Nu kadengi ukur ngaheosna sora mesin AC serta hawa tiis anu nyucuk kana tulang. Sementara jam anu ngadaplok dina tembok geus nuduhkeun tabuh 11 peuting. Nalika rek mareuman lampu gudang, ujug-ujug torojol Neng Sinta, seorang pegawai bagian administrasi norojol nyamperkeun bari pok ngomong. Katulungan abdi. Cek Neng Sinta dibarung ku paroman ka tembong hariwang. Aya naon Neng? Tanya Jang Dirga semu kaget. Neng Sinta teu langsung ngajawab, tapi malah ningali ka sakurilingna heula pikeun mastikeun yen di tempat eta geus sasaha. Ti lewengi sateu acana Mr. Songhek maot anjeunna masihan ieu ka abdi. Anjeunna nyarios upami aya naon ka anjeunna ieu kada dipasrahkeun ka jalmi anu tiasa dipercaya. Cek Neng Sinta bari ngaluarkeun plastis tina jero tasna. Kunaon kakarak ayeuna nyariosna Neng? Temal Jang Dirga bari nampanan plastis. Abdi sieun Kang, pilih aya nu ngawaskeun. Tenang Neng, timiti peuting ieu. Neng jadi tanggung jawab akang. Kitu cek Jang Dirga nenangkeun Neng Sinta. Kayan eta saliwat mah ngingetkeun dirina ka jeunatna Neng Yeni. Makana sateka pola manehna rek ngusahakeun sangkan kajadian seperti nu tumiba ka Neng Yeni teu kaulang deui. Saterusna acan oge paguneman eta rengse ditungtung rohangan kadenge ngetrukna sora sapatu ngalengkah lempang nuju ke arah marehna duaan. Atuh
Neng Sinta jadi sepapias. Kang, aya nu ka dieu Kang. Cek Neng Sinta sorana semu katahan. Tenang Neng, akang rek api-api nyusun barang. Neng api-api keur mariksa supaya teu nyurigakeun. Cek Jang Dirga bari gancang nyusun tumpukan kardus sarta nyelapkeun plastis kana jero kaos kakina. Tekung silila anak jebul teh. Tetela nu datang teh Pak Dimas si manajer operasional. Panona langsung neuteup pinu curiga. Maneh can balik Raka? Teu acan Pak. Ieu sakadik deui nuju ngabereskeun heula kardus. Temal Jang Dirga tenang bari tetep tonggoy ngentepkeun kardus. Sementara Neng Sinta api-api ngitung. Oh gitu, hati-hati atuh digawe nanya. Cik Pak Dimas bari red ngarerer ka Neng Sinta sarta laju indit deui. Sanggeus dirasa aman, Neng Sinta pok ngomong. Kang, abdi uwih ti payunnya Kang. Nya sok Neng. Akang oge darek tuluy uwih geus peuting teuing ongkoh. Kitu akhirna antara Neng Sinta jeung Jang Dirga laju beralik ka tempatna sewang-sewangan. Gancangna carita caturkeun di kontrakanana Jang Dirga. Datang-datang oge Jang Dirga langsung muka laptop pikeun nalungtik eusi plastis. Sanggeus kabuka tetela eusina ukur laporan keuangan. Saterusna Jang Dirga nalungtik leuwih jero. Bener pisan. Teu lila manehna manggihkeun hiji file anu nyurigakeun anu dingaranan cadangan. Nalika dibuka gebeg. Jang Dirga ngagebeg kaget. Kusabab eta file eusina daftar transaksi miliaran rupiah ka sabaraha perusahaan sarta aya salinan surat elektronik anu netelakeun yen Mr. Songhek rek kerjasama jeung perusahaan Wilen Bangun Santosa. Ditungtung salah sahiji surat elektronik hiji kalimat anu matak bulu punduk Jang Dirga nangtung. Lamun si Mr. Songhek teu bisa diajak kompromi, urang kudu milih jalan sejen. Kitu unina tulisan. Tapi hanjakal sabab didinya taya katerangan saha nu nulis eta tulisan. Satulina Jang Dirga nutup deui laptopna serta nyimpen plastis. Manehna teu gurung gupuh pikeun nyieun tindakan. Najan aya dokumen penting kulantaran can cukup pikeun ngabuktikeun saha anu ngarencanakeun Rajapati anu ngalantarankeun tiwasna Mr. Songhek. Isukna nalika Jang Dirga asup deui gawe kayaan dipantau gerbang tarati biasana. Satpam mariksa tas unggal pagawe leuwih taliti. Bareng jeung kitu Jang Dirga ngadenge beja yen aya dokumen rahasia perusahaan anu leungit. Manehna sadar jalma-jalma di balik kajahatan eta geus surti yen aya bukti anu kaluar ti jero perusahaan. Jang Dirga narik napas panjang. Dina hatena galecok perang anu sabenerna kakarakrek dimitian. Dina wanci harita hawa di PT motor lokal karasa beda. Dimiti gerbang nepi ka jero gedong satpam nangtung leuwih loba tibatan biasana. Unggal pagawe nu rek asup dipariksa tas jeung barang bawaanna kabeh diudul-udulkeun. Jang Dirga ukur seri leutik. Manehna geus nyangka ieu bakal kajadian nalika saurang satpam mariksa dirina. Maaf Pak, ini cuma pemeriksaan rutin. Cek eta satpam bari mariksa tasna Jang Dirga. Mangga Pak, teu nanaon. Sanggeus ngarasa cukup sarta eueuh nu matak nyurigakeun, satpam tuluy ngomong deui. Mangga Pak, tos rengse. Jang Dirga unggek bari laju asup ka tempat pagaweanan.
Dina waktu nu sarua Pak Dimas ngumpulkeun sakabeh setap kaasup bagian logistik gudang anu dicekal ku Jang Dirga. Kabeh hempak merbayaksa di jero ruangan kantor. Tapi anehna harita Jang Dirga teu nenjoneng Sinta hadir, perasaanna jol tengeuna. Nah kamana si Sinta? Buah-buah kumaona. Duh, aing jadi hariwang kieu. Cek Jang Dirga. Tapi nalika Jang Dirga tangga, no atuh. Ari ujug-ujug. Heuleum. Waktosna kabujeng see. Wadia balat. ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.